Nya motor janji 25 poe tadi bikin naon maksudna sih teh? Ada kabangkukeun babaturan? Baturan naon sih teh? Sep, di mana wae? Nya motor janji sapoe. Geus dah. Disembat ieu urang cerai. Assalamualaikum. Salam. Kakak, kela aing mani tadi ngomong naon? Cerai emang mani geus rumah tangga jeung si eta. Goblok sia. Jadi pae siapa? Aing oge. Aing mani keur nampoan naon bleng eta bleng? Ieu motor NMAX tah urang jalan di situ. Mantap euy. NMAX teh Yamaha kan? Yamaha praku NMAX Suzuki atuh. Boga itu teh. Boga hayang cita-cita. Alhamdulillah, aduh. Luar biasa. Halo. Di motor halus. Lain tos di mana dia? Ah biasa weh. Tapi bang mah malila ya. Kusuh Ngopi heula. non. Ieu motor. Punten Kak. Terbatur semua dikit-dikit. Oh, ada konya. Hati-hati. Kewin kayak malah gampang. Tah, Kak. Obleng teh hang motor gitu. Mau kabangetan atuh. Kudu ngukur kana kujur ayeuna naon teh. Emang banget gitu, wajar boga motor gitu. Nya teh wajar atuh da kudu sesuai seimbang atuh. Ai cita-cita kan berawalan dari pikiran, berarti kudu boleh atuh. Kak ari imah eta teh anu abi teh orang mana, Kak? Eta di baluhur mak naon gitu. Oh, di lande-lande teh ya. Heeh. Lande di dinya. Emang rek naon gitu maneh? Urang ngaik nanyakeun harga motor NMAX euy. Dek meuli maneh. Heuh, meuli atuh pula ku dek nganyuk mah teu main atuh. Lamun dek mere komisi ku dewek diantir. Antur nya, Kak. Kalem aya oteng mah. Ayo na teh. Ayo. Woi, asli Atuh kudu kuat aya lagi ada ngatanyakan anu santolo tadi ini capek. Kak. Halo. Kak, aduh, ampura Duh, di mana? ngaja Tah sieu tah yang panggil sia. Sia ngaron ngasa ka dia tuh dieu atuh. Kok aya perlu. Jadi kieu. Aya harga motor kieu sabaraha? Iya, motor iya. Motor eta. Mahal. Motor iya mah, maka beli ku akang mah. Lain nanyakeun kamahalana jeung murahna ieu mah hargana minimal uang teh sabaraha? Misalkan 7.000 atau 4.000 atau 11.000. Ya gagabah mah jeung 7.000 motor kieu. Atuh ieu mah teu da urang. Kok? Asa kumaha itu anjir? Nya motor janji 25 poe tadi bikin naon maksudna sih teh? Ada kabangkukeun babaturan? Baturan naon sih teh? Bensin yang kosong deh. Parkirkeun sia. Parkirkeun. Masih dicakuk ku ayeuna dana. Sok ulo. Naon sih teh sepatu? Adito. Oh, tah, lima. Aisyah eta nu sabenerna motor saha? Motor baturan nang nginjem. Oh, paingan batur mah tuh apal harga. Mang loba gagayaan, Mang. Lieuran, Mang. Balik ah. Balik lah. Lieur ngerapun aing mah. Kak. Tungguan, kadang. Aduh, kamar. Naon deh atuh kok? Kadela diukla.
Yuk ulah ngerakun ngomong motor NMAX nu sorangan. Dijelaskeun. Wow, penjelasan eueuh. Urang mah moal minta penjelasan ti maneh, urang marik nanyakeun harga ka dealer. Orang aktif. Sep, di mana wae? Nginyo motor janji sapoe. Ayeuna geus genep poe. Kumaha urusanana atuh Sep ieu teh? Kieu keladik tong maka amak-amakan kitu atuh. Ieu motor teh nu lilana mah ku si Koko 5 poe, kurang dipake sapoe. Kitu. Tuh tagih we ka si Koko ka ditu. Turun. Inyum janji sapoe geus poe karek datang. Si Koko atuh dik. Bensin eueuhan di. Geus iya. Aing katempuhana anjing tak kitu ngambelan anjing ka dempet teh. Goblok teh. Koko saya tanggung jawab Koko. Urang mah penjelasan moal. Punten Kang, bade tumaros, ai bumina Koko palih mananya? Koko, Muhun, Koko mana nya? eta nusok namutan motor. Oh, Koko eta. Muhun. Tadi palih hanap caket Bapak RW Bumina. Oh, muhun atunya Kang. Atur nuhun Kang. Ya, mangga. Terus kene paling lebat datar langit. Oh, muhun Kang. Atur nuhun ya Kang ya. Mun sami-sami. Kurang kumaha tinggal di dewek mah. Masih kana nulungan si lain. Pieun keun deui ieu kok. Ulah agul ku barang batur. Sieun atuh cicing heula can beres. Kajian kana motor bek yo tapi nu sorangan mumule. Ih, cicing. Naon sih? Geus dah. Disambat ieu urang cerai. Assalamualaikum. Salam. Kakak kela aing mani tadi ngomong naon? Cerai emang mani geus rumah tangga jeung si eta. Goblok sia. Make jeung rumah tangga. Aing mas ngomong kitu teh saking teuing nafsu. Nah, itu ngomong masalah cerai-cerai wae. Ayo,